Sampurasun pamirsa sadaya, wilujeng tepang deui sareng simkuring Kang Aam. Dinten ayeuna urang secara khusus bade diajar pangandika Gusti tina kitab Jabur 81 ayat 5 dugikeun ka 7. Anu kieu unggalna. Ti peuting teu kudu mingsir sieun balahi, ti beurang teu kudu rempan ku bahaya ngadadak. Teu kudu risi ku panyakit nu datangna waktu poek. Teu kudu rentag ku ajal anu narajang waktu caang beurang. Najan 1000 anu rebah digigireun, 10.000 disakurilingeun, anjeun mah moal kieu-kieu. Pamirsa sadaya bagja sareng jamuga urang sadaya nu ngupingkeun pangandika Gusti sareng ngalarapkeunana dina kahirupan urang sadaya sadi dinten. Jabur 81 ieu mangrupikeun hiji jaminan kangge urang. Upami pamirsa sadaya terang ayeuna urang aya dina zaman sasalad teh Covid aa corona. Numutkeun Jabur 81 urang sadaya dijaga diriksa ku Gusti sakitu luar biasana. Pamirsa sadaya, Jabur ieu ngemutkeun ka urang. Urang teu kedah sieun mayuna naon-naon. Disangemkeun ti peuting teu kudu mingsir. Naon hartosna teu kudu mingsir kumargi Gusti anu nyarengan ka urang. Ti beurang teu kudu rempan, bade siang bade wengi urang kedah tetep panceg di lebet Gusti. Kunaon? Kumargi Gusti anu tetep nyarengan, Gusti anu tetep ngaraksa ka urang sadaya. Pamirsa, dina zaman sapertos ayeuna di mana sasalad Covid-19 atanapi anu disebat corona, seueur jalmi anu teu pupuguh tilar dunya. Anjeunna ngan sakolepat tos teu aya. Kamari masih kene pendak, ayeuna tos teu aya. Tapi kangge putra Gusti anu tetep manteng ka Gusti, tetep yakin percanten ka Gusti, ti peuting teu kudu mingsir, ti beurang teu kudu rempan. Kunaon Bapak Ibu? Kumargi Gusti urang anu janten panyalindungan urang. Salajengna disangemkeun oge urang teu kudu risi ku panyakit nu datangna waktu poek. Corona atanapi Covid-19 mangrupi panyakit. Tapi urang teu kedah sieun mayunan hal eta. Kunaon? Kumargi urang ngagaduhan Gusti anu luar biasa. Covid-19 corona panginten ti zaman kapungkur ge tos aya. Tapi ayeuna sumebar kalayan luar biasa ngagalaksak. Seueur wargi-wargi urang anu tilar dunya. Tapi kitab Jabur dinten ieu ngemutan ka urang sadaya. Teu kudu risi ku panyakit nu datangna waktu poek. Teu kudu rentag ku ajal nu narajang waktu caang beurang. Pamirsa, simguring gaduh jamaah, anjeunna damelna salaku dokter. Tapi anjeunna nu pangpayuna ngantunkeun dokter. Kunaon dokter ieu ngantunkeun? Kumargi kaserang ku sasalad virus corona teh. Panginten numutkeun akal, piraku dokter teh pan nyaho kasehatan, piraku pan dokter teh apal kana sagala rupi, kunaon dokter anu pangpayuna maot. Bapak Ibu, urusan maot sanes urusan jalmi. Urusan maot mah urusan Gusti. Kumargi kitu, hayu urang sami-sami gumantung ka Gusti. Namung Gusti Yesus anu sanggem ngajaga. Dina kaayaan sasalad corona sapertos kiwari, Gusti baris tetep nyarengan, Gusti baris tetep ngaberkahan ka urang sadaya. Salajengna ayat ieu nyangemkeun, najan 1000 anu rebah digigireun, 10.000 disakurilingeun, anjeun mah moal kieu-kieu. Bapak Ibu dina paripaos Sunda aya istilah regreg pageuh najan dipeupeuh. Urang teh ayeuna nuju dipeupeuh ku sasalad corona. Tapi urang ngagaduhan Gusti anu aheng. Urang kedah regreg pageuh najan dipeupeuh ku panyakit. Kunaon urang tiasa regreg pageuh? Kumargi kawasa Gusti langkung aheng. Kawasa Gusti langkung luar biasa. Mantena bakal teras nyarengan ka urang. Anu kedah dilampahkeun ku urang ayeuna Bapak Ibu. Urang makin raket sareng Gusti. Urang makin tuhu ka Gusti. Urang makin tumut ka Gusti. Ulah sakali-kali mengpar tina kahoyong Gusti. Jalmi anu leres-leres tumut ka Gusti. Anjeunna baris dijaga, diriksa, diberkahan ku Gusti.
Mangga pamirsa sadaya. Tidanget ayeuna urang makin leres-leres. Kumargi waktos-waktos ieu waktos anu luar biasa di mana Gusti nuju mintonkeun kaasihna. Panginten urang ngaraos naha Gusti teh siga nu tega ngayakeun virus corona. Tapi saleresna Gusti parantos ngajamin ka urang sadaya. Urang teu kedah sieun, urang teu kedah risi ku panyakit. Kumargi Gusti anu nyarengan, Gusti anu ngaberkahan. Virus corona moal tiasa ngelehkeun urang. Tapi Gusti anu luar biasa bakal tetep nyarengan ka urang. Kumargi kitu aya saran ti Kang Aam kangge Bapak Ibu sadaya. Kang Aam bade masihan modal kangge Bapak Ibu sadaya supados Bapak Ibu sadaya tiasa kiat regreg pageuh najan dipeupeuh mayunan virus corona. Nyaeta bade dibagi modal duit 1 juta. Naon duit 1 juta teh? Duit. Doa, usaha, iman, tekun. Duit 1 jutana satia, jujur, taat. Janten nganggo modal duit 1 juta. Urang baris tiasa mayunan virus corona. Urang kedah teras ngadoa. Doa unggal enjing, doa iraha bae, doa di mana bae. Da doa urang mah moal aya nu ngahalang-halang kumargi doa urang mah langsung pendak sareng Gusti. Langsung nyarios ka Gusti. Janten teu kedah sieun aya nu ngahalangan urang ngadoa. Janten Bapak Ibu modalna doa. Tos doa tang tos kedah usaha. Kumaha usahana dina njegah virus corona? Saur pamarentah urang kedah jarak kedah paanggang, kedah rajin wawasuh panangan, kedah nganggo masker. Eta usaha urang dina njegah virus corona. Doa, usaha, iman. Bapak Ibu imanna di mana? Iman gumantung ka Gusti. Virus corona tiasa dikawonkeun ku kakawasaan Gusti. Tiasa dikawonkeun ku kaasih Gusti. Janten urang kedah iman ka Gusti supados virus corona tiasa dielehkeun. Salajengna tekun. Tangtos urang tekun ulah sakali nganggo sakali henteu. Janten urang kedah tekun satia dina nganggo masker, satia dina wawasuh panangan, jarakna paanggang, ulah pade dempet supados virus coronana henteu makin nerekab. Tang nganggo modal duit, doa, usaha, iman, tekun, urang tiasa ngungkulan virus corona. 1 juta satia, jujur, taat. Urang kedah tetep satia ka Gusti. Jujur dina sagala rupi, taat kana pangandika Gusti, kitu oge taat kana aturan pamarintah. Ngalangkungan modal duit 1 juta. Urang sadaya tiasa regreg pageuh najan dipeupeuh. Virus corona meupeuh ka urang sakitu luar biasana, tapi urang tiasa ngungkulan virus corona kumargi urang gaduh Gusti anu luar biasa. Mangga anu teu acan wanoh, teu acan tepang sareng Gusti anu luar biasa, Bapak Ibu tiasa milari tepang nyauran Gusti Yesus Kristus. Nyauran Gusti Isa Almasih di lebet doa Bapak Ibu. Supados Bapak Ibu tepang wanoh sareng Gusti Yesus. Kumargi namung Gusti Yesus kumanten anu tiasa ngungkulan, anu tiasa ngelehkeun virus corona. Urang salaku putra-putra Gusti, urang salaku jalmi anu tos percanten ka Gusti Yesus, tangtos urang sadaya baris dijaga diriksa ku Gusti anu maha kawasa. Mangga Bapak Ibu urang makin satia, makin tekun, makin luar biasa di lebet Gusti. Urang kedah makin raket. Ulah nebihan tina pakumpulan, ulah nebihan tina ibadah, tapi urang kedah langkung soson-soson. Pamugi pangandika Gusti ieu tiasa ngiatkeun, tiasa ngaberkahan, anu pangutamina ku urang tiasa dilarapkeun dina kahirupan urang sadaya sadidinten. Kumargi Gusti miharep urang gugon, urang taat, urang tumut kamantena. Gusti Yesus ngaberkahan. Mangga urang sami-sami nanada. Gusti hatur nuhun, pangandika Gusti nos katampi, tiasa janten pangajaran kangge abdi sadaya, paparin kamampuh ka abdi sadaya kangge ngalaksanakeun dawuhan Gusti ieu. Nuhun Gusti, dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi sadaya parantos nanada sareng ngucap syukur. Amin.